Iya mah sakedap. Aya naon ngobrol jeung saha? Geuning. Saha? Teuing yo. Sugane rek manyer. Halah. Nya atuh sugane atuh urang teh da eueuh acara eta teh jarang. Nya. Kapok di nyeri wae aing mah. Ya. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu. Itu akang. Temahna mah jadi we aing katipu. Sakitu titik memehna mah. Lapur bekayeuna ditungguan teh eueuh. Sakitu titik. Oh. Heuh, atuh da hanas peuteui teh dibeulem. Pinang teri eueuh deui. Heuh. Nya. Dupi aden teh saha nya? Ngaran kaula, sungguh. Ngaran kaula teh Sukma Sajati. Sukma Sajati? Wah, di Yayasan Amalillah. Bisa eta oge. Sugane atuh da euy. Yayasan bergerak. Nya. Ningrat kitu geuning. Heeh, eta. Doakeun ku urang ah. Aden teh Sukma Sajati. Di mana linggih ye? Jauh kaula teh. Jati Asih. Jauh nya Jati Asih teh pungu-pungu. Kumaha ti Pondok Buntet. Lain nya pondok nya buntet. Atuh moal kaange ku Ibu Nunung. Alah. Bade ka mana aden teh? Kaula keur ngalalana mah. Keur ngalalana. Banar calana. Ngalalana teh berkelana. Dupi mang saha kakasih? Abdilah. Rano Karno. Ai eta nu pangker Abdi Marsana. Mulih ti mana bade angkat ka mana? Bade wangsul ka lemur abdi kulan tos usaha. Ti Bekasi. Naon pakasaban deh ngebengkel ya. Mobil, motor, sepeda. Sanes ya. Mau mobilan budak. Enggak bengkel. Halah. Di mana linggih teh? Tebih pisan di Bogor teh ngulon. Ti Leuwiliang jas hujan. Jasinga mun asa heueuh jasinga. Abdi teh nuju ieu milarian jelema urang. Milarian jalmi. Sepuh atau napi murang kali. Ai disebut kolot datara di baju kawas budak. Mana awakna teh hideung, beungeutna bodas. Ngaranna Semar. Naon pangditeangan? Eta teh terlibat narkoba dan jelema teh. Coba pas lain ka kolot teh Banar narkoba teh Semar teh.
gitu merupakan aja naon pang na diteangan teh jari ditewak apa abdi teu Densus 88 tak iya nu tukang penjinak bom bom molotov tim Gegana Wiyati Dupi Aden bade sarua kaula gekeun ngalalana teu menakan jalmi hideung anu ngaranna Semar teu lah nyeca cukulan melang makanya gosum culik kena teh gitu wah cenah mah di ala jantungna jelema cenah teh gantung ginjal sok dialaan nya teh jualan ka kitu kulan jadi kumaha we jelema teh anu mangala duit teh nya bisnis organ tubuh kitu kulan tak kamari ge dia abdi ngacepepeng tiluan ulan diala naonana diala tai ceulina lain kemana we karep ngomong teh sieu asa nu ngaliwat pi omongan dina otak diomongkeun langsung itu kitu teh nyatu aing mah teu kumaha ada kira-kira Den abdi tak bakal panggih deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar moal hor nah jog-jog moal teh pupuguh nah pangna moal sabab maneh mah tukang bohong bohong naon bohong nya naon bohongna aya ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput maneh hor nah saha ngaran kuring cing jog bohong ge papanggih ge kakara di dinya jeung di dieu ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala Allah anjing paranormal dulu murid Mamah Loren mun teh muridna Joko Bodo meureun bener ngaran teh cepot sumuhun teh baheula ge can digenti atuh naon make ngaran batur atuh kitu mah wajar sakitu mah tuh ari Aden teh bade kaula mah rek kasawarga bade kasawarga sugan apa anjeun jalan kasawarga wah moal panggih ku saha nya ku didinya naon sabab tukang bohong naon kaula tadi ka kuring nanyakeun saha ngaran gitu tapi nyaho didinya eta teh ngabohongan diri sorangan nah atuh nyaho mah make nanyakeun tadi pikir ku didinya atuh kitu sok teh kaula mah ngadoja nah maka didoja da lain ti kukur kade besi gelut iya wani ngeun gelut oge sok wae kana gelut teh eta mah cepot kan bisi maneh teh apa bapak maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan naon bapak maneh anu ngaran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah ya ada yang syarif nipu ieu mah loba nu dihipnotis dihipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun bronitis atuh teh mah kudu maka jeung aku bapak kuring kumaha maksudna teh kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah
wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusina ieu buta naon apa tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan aya maneh aya bapa maneh heuh kaula alah nyaho kana perjalanan urang wah heuh bapak urang tah sia mimiti ka hipnotis kade sia kade relokasi dibikeun ge kan bada dina loketna ge angan ukur urak urak jeung bulu hayam nu diancam ku buta rek dijieun tumal ku buta teh kaula heuh heuh bapak urang tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapak urang mah dina samping seungit surga ciri khas di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyaeta seungit sawarga sing lamun bener-bener bapak kuring sinjang teh bade diambean ku abdi pek kepercayaan punten ieu nya sok Allah nepi ka dinding ulah heuh demi Allah aing mah swear wah iya mimitina ka hipnotis henteu ieu mah asli bapak aing teh asli halo bapak nanaonan ieu bapak teh ah bohong sia teh pecahkan kan sok euy Allah oh teu sangka geuning bapak urang nuhun bapak salamet keneh aya wujudna mah dibawa ku buta aya nasib Arjuna jeung Gatotkaca wah pasere-sere jeung angin duka di mana rag-ragna cing aya garwa bapak saha Siti Ragen urang mana urang Sekar Mume aya putra bapak Suriji tilu muka hiji maneh muka dua Sidawala muka tilu Gareng padahal sebenarnya mah aya opat jeung si Tukul ampun nya geuning bapak nanaonan ieu bapak kikieuan hayu jang sabab di dunya eueuh balad deui di mana Gatotkaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea nu matak urang ka sawarga urang minta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru eta teh saderek kitu mang maneh teh anu jadi raja Triloka teh anjir berarti bapak urang teh beunghar euy geuning urang teh turunan ningrat teh wala turunan ningrat darah biru anjir sugan teh darah tinggi anjir darah biru turunan menak urang teh da wala euy hayu tuturkeun bapak urang ka sawarga nya eta mah teu langkung sapu mangga teh ceuing ira ayeuna udah jauh moal tapi ku sabulan urang make kakuatan nya eta urang make aji sari ning gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulah sari sapu denda ing Batara aya kitu bapak teh nya nuhun atuh teu sangka ning bapak aing teh James Bond no 7
dewek lamun dina bintang film sahajing saha Kang hah oh iya Bruce Lee dewek Bruce Lee Bruce Lee hebat ningali dulu ai kuring si Omas si Omas lain kemana we karep si ieu mah lamun dina imah dewek hotel ai kuring saung lamun dina bubuahan dewek apel ai kuring ti ucing ai kabar buah geus ngomong jeung sia mah pipaseaeun tong dilajanan barina oge hayu urang irit ka sawarga jak mangga ngiringan yang ngam ti heula nuhun Pak paingan emak bogoh nya teh we geuning aslina mah kasep we iraha abdi rek disalinan ke lebar aja Pak lebaran nuhun Bapak geuning Bapak teh lain jalmi samanea geus jang hebat jang ulang nya nu matak ulah dihina ge Bapak dewek mah kitu kitu bukan psikolog aya oeng-oeng balad-balad denawa kararumpul di eta tempat darah datang jolorat leret teman-teman iya kulo my friend and my brother everybody come here come on please Allah maksud pinangki gagal
Hege kulo. What happened? Diuk heula lanan. Diuk heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy pirahanan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sakaremel mah. Aya naon? Diuk. Gerakan naon? Kesumanap kasumedang kaparung ka ujung jaya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon deh? Aya naon? Lanan diuk. Lain jual cium, kuas bancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mata kemala. Nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Nyaho aing ge Islam. Biasa di dalam penglah benar teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sindak nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak teman. Lain isnet Islam.
nyaho aing oge da tibarae oge Islam ya komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nyaho ka Masjidil Aqsa belum salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah jate aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja diuk sia diuk sini dia ngobrol jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah teu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jadi apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge asa di lalempeng denawa sami yang merbayaksa daerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge
Nah lain Sarman Ibrahim muni hayang ngajejek ai eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka pola dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam geus keun bae tong didenge tak kitu wayahna siap aya pada lumpa para rugu dakwah teh ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kala labur geuning mustamina ayo pasukan ayo